Aya naon? Si Neng itu Si Neng kunaon? ditewak bana kumaha atuh. Kalem. Pisan lah. Sosok cerok. Si Neng tadi keur nyeuseun ditewak ku bana. Mau diantep kieu mah. Kalem sabar. Nang ada enggak? Dan terus anda kumaha? Ternyata kumaha atuh. Aya nama kieu we, Icing jeung Edong. Bro, bejaan warga pangwawalana geus datang ka dieu. Bro. Ya, Serius aduh euy. Rek dia. Masa aduh. Atas kan aduh. Ya, terus lah. Ari ka urang minta init. Gila, sabar sakit. Hayu urang laporan. Ya mangga. Kang Adul. Ya. Ayo, buru. Ayo. Yup. Hup. 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 Yup. Dah jauh kene teu. Kedeung deui. Tuh nih tuh. Oh, geus deukeut euy. Hayu tuh mana teh lah. Ayo. Pohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Ustad teh. Aya di pengker nuju ngalati baru. Pak wartosankeun aya tamu. Banyak tuh antosan kedapnya. Mun mangga. Dua cicing lagi dia dua dagoan. Udah mana? Nah di dia di juru. Ayeuna kurang kudu waspada, kudu siaga. Geus aya laporan yen Belanda geus asup ke kampung urang. Assalamualaikum Pak Ustad. Salah sat. Itu di rompok aya tamu. Mohon. Kohar, sobat. Ya Pak Ustad. Geus aya mah gerak kacarai. Geus beurang. Ya Bos. Ayo sat. Lain. Sorangan mana ada khawatir. Tenang, Del. Kurang bebeja ka Pak Ustad. Pak Ustad mah ini nyaho. Memang Pak Ustad mah memang segalanya ho. Ke urang dengekeun. Kumaha kita manehanana? Sabarnya, sabarnya mana mah? Tapi tetap hati mah ingat ka manehna. Udah ngarasakeun urang ge atuh. Jadi kumaha ieu nuan wae Pak Ustad? Urang tungguan we kedeung ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Hei, Bung. Hei, Bu. Dasar. Masa kampung sekecil ini dibilang kampung besar gak becus. Bawa Tete, Ya ada apa Mbak Lopet? saya punya hadiah buat Tete. Mana hadiahnya? Jangan, bawa dia ke sini. Nih. Kamu tahu selera saya. Jangan, bawa dia ke dalam. Kamu sini. Anu nya teh asal rawas kieu. Kieu Pak Ustad, abdi teh dipiwarang ku komandan Dirban lapor di ke Pak Ustad. Perkawis si Neng disandra ku Belanda.
Mangga upami kitu mah abdi permios panginten. Mun mangga. Sok Pak Ustad didoakeun jeung salamet berkah. Nuhun mangga Pak Ustad. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener gawat ini Spirai. Astagfirullah. Sep, Kulan Pak Ustad. ayeuna mah bejaan si Kohar jeung si Somad. Wayahna kita siap-siap jeung tongpo bejaan warga. Sok, mangga. Lapor Kapten, Ya, apa? ternyata kampung Cikere itu sangat luas. Brengsek. Itu kamu kenapa punya kepala? Maaf Kapten, saya kena ketapel oleh kacung kecil. Goblok. Obatin saya ke belakang. Siap Kapten. Iya. Kurang nyaho. Mana yang kebuka si Adu? Muat ieu muat. Hah? Teh. Muat ieu. Ieu kan rumah ke bageus. Enan maneh keur kapiten. Cicing maneh. Beres kan? Beres. Beres rumah. Jangan. Kalian pergi. Iya, Tuan. Saya yang cicing kamu. Ya Allah, tolong Nek ya Allah. Mana si maju sebab nyahoan. Kau udah di mana? Tolong Nek, kau udah. Kasih semut ya teh. Di tadi tuh udut-udut euy. Tenang muat, sakedeung deui si komandan arek datang. Gimana? Heeh. Congos, Ya, Iya Tuan. tuan. gimana tawanan? Aman, Tuan. Aman tuan. Good. Tuan boleh minta rokok? Kamu kerjaannya ngerokok melulu. Nih. Kamu? Ya sudah, saya mau ke air dulu. Aduh si Adel. Penjagana loba. Tapi wayah kieu mah company mah. Sare Ini mana nyaho? centeng-centeng na hungkul jaraga mah. Sorangan mah pangalaman nu kieu mah. Atuh hari kitu mah. Jadi kumaha Ayeuna kieu mana ka ditu dul? Urang ka belah dieu. Ngelemet ka ditu jalan tukang. Kubat palaunan. Tapi ngarayap. hati-hatinya. Jung, mana ka ditu? Sorangan ka dieu. Eduan euy. Kau udah. Neng teh kunaon naon? Tekan, Neng inget teh ka akang. ingat. Geuing si teh. Ayo buru ke. What? Wake up, boy. Wake up. Wah, tawanan pasti kabur. Wah, ternyata benar tawanan hilang.
Tuan, gawat Tuan. Taman kita kabur Tuan. What? Berdomsek. Bodoh kalian. Coba sini. Ya Tuan. Kumpulkan kamu punya anak buah dan serang itu kampung. Ya Tuan, sekarang Tuan. Tahun depan. Peng!